kampung mah mandi cara kieu salah kitu boga budak teu keneh duit teu boga duit teh kuneangan sorangan duit sorangan jeung si Udin ge ka mana dia jam sakit can balik-balik uyah geus beak minyak geus beak budak teh da geus ngadog teh ngadog we po mantau budak eta di mana teman we Udin uyah beak kan yang sia nyeri-nyeri aya neangan tadi geus ulin sok ngalawan ka kolotenya tuh bang balikan lah uyah jeung meuli minyak jug Korea sia mah da sok ai keur kahayang nama sok kudu keukeuh katen tah kata we ka karer katen dieu bi kadinya ka warung kadinya tuh ya engke ieu pulanganna ka makeun sia tol dibeakeun apal teh meuli naon tadi teh meuli uyah jeung masako masako sia samako nah minyak asa jauh-jauh ke masako minyak jeung eta jeung hayu uyah udah nempola biasaan bisi ieu bisi beak engke kumaha dahar meus Geuleuh naha geus beak kieu nya mah kudu minjem heula euy ka saha nya Bi Eti moal ge bogaweun bae teh mah pelit Bu Haji we nya urang cobaan bae pelit-pelit oge sugan mere loba duit teh Haji mah urang ajaran mah bieu pepelakan geus aralus geus arayaan nya kalau can ararasa lila keneh depan tuh geuning geus aya hiji nu asak euy pepelakan teh lumayan meni eueuh jelema balangsak-balangsak acan ulin ka dieu poyokaneun tak naon ka darieu geura punten Ci Haji kamarana ieu teh nya sahan gue gerewekan teh cenah ka dieu teh ye geuningan jelema balangsak aya naon ka karawean make ka dieu ya naon cenah nya aya ka imah segala aya naon sih jelema aya naon ceuk ka imah teh rek minjem beas mata ke boga salaki ece digawe nginyeman we emang boga jang mayarna boga engke mah tuh iraha engke we pos nu heueuh we kami mah tara lila hutang mata ge boga salaki nengan nu beunghar ameh teh kekeleuyeungan nginyeman beas eta mah karek ayeuna atuh nang beasna sakumaha letter jelema sangsara masa gelas we heuh yeuh sagelas ge mahi yang duaan ieu ida bere deui atuh ieu bae urang mah moal nginyeumkeun ikhlas ridho Ceh Haji mah sagelas mah sagelas mah naon atuh ceuk sakalian dahar ayeuna hungkul tingali atuh kos ece boga salaki teh beunghar HP ge 2 kaluaran terbaru atuh payet minjem we tuh ceuk da Ceh Haji mah bager sok minjem saliter 2 liter entong sagelas atuh sagelas mah keur sa ieu ge moal karasa atuh abong kana jelema miskin nginyeumana beas rasaan teh sok ka dieu wadahna awas lamun isukan teh dianteur ke teh balikeun tenang kan dibalikeun ka helar engke oge tungguan jelema balangsak hayo nginyeman beas unggal ka dieu teh ya isukan mah kudu jadi 3 liter nginjem 2 liter teh ya di mana-mana kudu anakan nginjemkeun mah duit we nginjem duit anakan beda atuh ieu beda ya sarua wae ih jelema sangsara mah kudu kitu untung anu mere nginjem ge bisa dahar da atuh rugi ka kamina rugi ku saha ari ece kami minjem 2 liter nah kudu digantiana 3 liter nya heueuh atuh di mana-mana ge terus liter teh mahal matakan ge mahal sok meuli ena boga teh duit lamun meuli ka warung mun kremim ka batur aing mah da sok we lah sakitu we nya isukan jadi 3 liter teuing mata ge boga salaki karek neangan salah kita 10 mah nu beunghar neanganana ya atuh urang hai maneh Udin eta naon eta jajanan tadi mah eta naon mak meuli uyah jeung jeung samako
Oh, Minyak Udin. Ya Allah tuh emang kayak kumahanya dengan sangu maneh. Tong dahar geus ah. Maneh. Antang nak limpuran sia teh lah. Kebiasaan da kitu teh. Awas mah sekali-kali deui kitu ku aing dipencit sia. Ku aing dibantingkeun ka kajadian. Kita meuli uyah jeung ieu jeung minyak malah meuli nu kitu. Naon semblong-melong. Kebiasaan sia teh. Kalau teh lumut teu boga duit kudin adi sia gadageun aing. Kami teh da geus nyembeas 2 liter malah kudu balikeunna engke 2 liter jeung bari dihina ongko deh kami teh. Jeung si kudin oge kita meuli uyah jeung minyak oge mah teu balik ari sia. Daripada nguruskeun sia kudin aing mani keneh ngaladog ngan duda-duda sakalian keun ke ganti bapak sia. Neng. Kenaon? Kanuan Kemana si bapak kabarna? alhamdulillah darama. Apa sih teh kan neng teh pinjam HP AA-nya. Neng teh neangan nah HP teh ari ieu saha? Selingkuh. Saha coba selingkuh tega pisan ih. Mana gitu ama. Lain sasaha ieu mah. Aing sumpahna ge Neng. Ama bener. Mah bohong. Dan tapi fotona loba lain hiji awewe deui. Selingkuh, ini tega pisan da. Sekalinya pisan mah kan neng teh ih tega pisan. Neng bener kan pernah ada kesukaan kayak itu kan neng. Ih, ya Allah, Neng kudu percaya ka ate, Neng. Aman teu, Neng. Bener ge eta mah fotona jebakan, jebakan. Neng kudu percaya ka ate cinta pisan, Neng. Pan mungkin ama salingkuh. Atau yang udah neng pernah mati nggak imang guys enama mulai enama sahak neng itu sahak pernah emang guys aku Neng, ate masih cinta, Neng. Neng. Bisa ngejelaskan, Neng. Percaya ka. itu saat tadi jelas deh kan tos jelas ada buktinya tos aya yang tos we nama masing-masing neng lain sesahanaan neng Tapi Neng kudu ingetnya, AA akan selalu aya doa ke Neng. Walaupun Neng jauh di sana, hati AA tetap ke Neng. Karena jodoh itu gak akan kemana. terserah awe Ai jelema orang dia balalangsak kabeh. Alus tapi nya boga heureuyaneun jelema balangsak teh. Tapi ka mana weuh hiji acan nu ka dieu ayeuna namanya. Di tempoan teh ti iseun. Jelema balangsak teh datang oge. Naon jeneng ka dieu? Neng kunaon deui? Buat baeud ka dieu. naon sih Cih Haji mah kepo Dasar jelema balangsak. Sok hade. Naonnya? Udah ngobrol. Buka sopanan matak naon turun teh kan itu. Tuh jalan lega. jauh di dia we tadi Kunaon ngomong. teuing ya teh Cih Haji keur aya masalah jeung si AA Ke rumah miskin loba masalah di hirup teh. atuh danganan ge jelema pasti aya we masalah mah Mata ge boga kabogoh teh reng atuh nu beunghar. Naon jelema sangsara disangsara deui. Atuh meureunnan miskin deui kos Cih Haji atuh. naon aja kita ke beunghar teh menang ieu menang jual sawah kolot Atuh keun bae menang warisan ge daripada teu boga warisan. ih teu apaleun Teu apaleun naon. teu apaleun padahal mah kami mah loba lahanna berhektar-hektar
Naon atuh masalah teh bebeja ka Bu Haji. Bu Haji makan loba duit. Engka teh ku Bu Haji teh di pangetakeun ai loba duit pangnaonkeun sih? Dipangmodalankeun ka salon. Kosnya Cah Haji itu sakit mana apa dia oge. Ngomong teh kopet kumaha sakibageurna Bu Haji teh. Ah geus ngomong ieu Cah Haji mah lius dak balik Oh cugue lah bari nagara diempel urut diukna. Dasar rakyat miskin. Yuk balik. Ih dasar Haji Kopet. Itu oh. Datang deui jelema balangsak teh ka dieu rek naon deui. Balangsak nek ka mana deui? Geus datang deui jelema balangsak teh hiji deui tah. Naon atuh Bu Haji sini se ka aing teh naon heuh. Naon heuh. So kade dia ngobrol jeung Bu Haji ngobrol kade diuk ka dieu. Tah gitu sopan atuh. Kos tadi kasopanan datang we naik. Kunaon buat baeud wae teh maneh teh diuk di luhur. Sok di luhur. Kudu diurus ku Bu Haji teh. Naon ngomong naon. Abi geus putus jeung si Eneng Cah Haji. Putus kunaon deui? Aya nu mitnah. Mitnah naon? Cenah si Eneng teh ningali naon foto awewe dina HP Abi. Padahal mah macan tarah gitu. Hatak ge, tong heurean di awewe geus boga kabogoh. Henteu Cah Haji henteu. Cicing boga kabogoh mah. Dasar jelema balangsak putus cinta terarieuh. Matak ge usaha nu bener, cing beunghar kos Bu Haji. Aduh beunghar oge. Anang monyong. Naon sia ngomong teh? Saha nu munyung? Henteu. Munyung. Kumaha teh saranna ti Bu Haji ieu si Eneng? Cek Bu Haji mah nya, bae we dipiahkeun ku si Neng mah. Gawe nu bener neangan deui awewe teh loba alin hiji. Heeh, teu. Neangan nu beunghar nu geulis. Dong ceurik da lain awewe lalaki. Yah, kieu cek Bu Haji mah nya. Urang telepon si Neng cenah ka dieu ayeuna mah. Ngerakeun. Mau ngerakeun ke Bu Haji nu ngomongna. Hah? Halo Neng. Ade heula kata Bu Haji sakedeung. Urang ngobrol aja Bu Haji nya. Tuh, nek ka dieu si Neng mah. Nya. Tuh si Neng teh buru Neng ka dieu. Besok ka dieu urang ngobrol aja Bu Haji. Buru ka dieu. Neng. Tadi dia Kos tadi kasopanan datang we naik ke nu eta. Sok kumaha naon. Subangna paling mana? Teo. Oh, orang Cibogo. Mak. Cah Haji. Apa? Cah Haji beres syuting. Konten aku. Ieu tuyul Cah Haji ya. Be beunghar. Tuyulna mah gaya. Hostnya ganti baju dulu, guys. Mikrofon. Udah pulang dulu atuh bi, tapi mau pulang. Hah? Mau pulang dulu. Ya nyenak deui.